Ya aya yo dongeng no, tapi ieu mah dongeng rada mikir ieu mah. Caritana mangkus teh ini ke kota ngobrol jeung motivator terkenal lah, sebut we Mario Tageg. Nah, cek Mario Tageg deh cenah ka mangkus teh dina obrolan teh kieu. Anda erek milih mana? Useup atawa 500 kilo lauk cenah. Cek motivator teh kitu cenahnya, cek Mario Tageg teh. Cek mangkus teh, dewek mah cenah erek 500 kilo lauk we cenah. Kaharti Jawab mangkus teh yakin mangkus. Cek motivator teh kieu cenah. Wah, Anda teu bijaksana. Keheula cek mangkus teh. Nah, saya teu bijaksana. Ya tidak lah, 500 kilo lauk mau akan mahi dalam waktu 2 minggu. Coba kalau useup, kita bisa mancing tiap hari, makan ikan. Iya kan begitu? Coba pikirin sama kamu. Itu cek motivator teh. Nah, atuh mangkus teh. Cek mangkus teh. Didinya we teu paham. Coba mau 500 kilo lauk dijual seharga 50.000 per kilona, berarti hampir 25 juta tuh. Ya, sedangkan alat mancing hargana paling 500.000, bener tuh. Meuli 10 set kurang sekitar 5 jutaan lah. Uing bisa mayar 5 juta meureun keur muruhkeun anu nguseup 10 urang mah. Jeung deui bisa sedekah 5 juta we mah. Bisa oge jang poya-poya misalkan meuli udud kopi ngaliwat jang anu nguseup, meuli pulsa jang bisnis online, bener tuh. Kan bisa jadi pengusaha lauk. Nah, coba eta Mario Tageg nepi ka ngahul ngadengi jawaban mangkus. Tapi cenah bener eta teh euy, Anda memang pintar. Heula cek mangkus teh. Dari tadi didinya ka dewek anda dewek mulin anak mah tukang nguseup, dewek mah tukang lauk. Mangkus ngaran dewek.